Dah iya kena panen seberapa dehnya. Di bro nembugana. Biasanya masuk di itu tuh. Biasa nama. Ayo tuh kali tuh. Assalamualaikum Mang. Brengsek maneh. Saha sih? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ngaing mah lu jorongkeun sih masih. Sok. Bahal dari sengaja bro. Tentang mbak. Yakilah. Aya naon sih ke dari merenta-menta apa? Lain Mang. Orang mah enggak macul. Terus ya mikir henteu. Naon atuh Mang mikir kumaha? Pan kadele lintah pareng geus aralus kitu. Erek maruksak papa maneh malahan lah. Ahampura memang da urang mah milu gawe. Heuh Mang, gawe naon be? Oh sia hayang garawe. Ngomongnya hayang gawe mah. Urang gawe naon tuh Mang? Kela-kela. Ulah sok ngomong mang kawing teh. Mandor. Ahampura atuh. Amandon. Maneh beneran hayang gawe. Henteu Mang, mah ang berat hungkul. Bang kawara ku hareup bae. Heuh di Mang Mandor. Brengseknya di aing mondol. Nang gawenan Mang urang Mang atuh. Can madang kencut ye. Oh, maneh mun hayang gawe mah isuk nyamper bae ka urang. Sing macul lenyen cubluk. Cubluk si naon Mang? Paranti ngadurat nyahun teu maneh. Jamban gitu paranti ngadurat teh. Hanya uing mah mun ngadurat mah balang tilin padu insle kitu padu aing geus dikeduk dipiceun ulah sok ditumprakeun bau ka batur. Henteu ari cubluk mah ngagali sing jero siga sumur. Oh gitu. Irah malah gaweana Mang. Pan geus dibejakeun isuk. Woles be Mang woles. Ka dia erek nawar gawe apa erek nang tanggelut deh. Henteu Mang. Urang mah hayang gawe. Geus lajung baralik isuk nyamper we ka imah urang ditu lah. Yuk. Panas deui. Sinya Mang. Oh. Tuh, ieu bener buka mandor andi deh. Dor. Ini sia. Hei, suga si bos nih nya. Enak bos. Kumaha ieu? Ngurus sawah. Aden cok bener cok nu Ya garawena. ade lah, jolo pe aralus lah. Mesti gawe nu gawe deh. Oh, nu suruh ngagon apa naon? Udah macul mak geus. Panta parena ge geus ek jaradi. Oh deh. Aralus tapi oh. Kan anggar kudu dagon da barala. Esuk nangan ibu-ibu ya suruh ngagon. Siap bos lah. Tadi ge aya nu ieu nawar gawe ka dieu ngan aya ngeuna macul. Macul sih kumaha? Arek dirusak pare aing. Tadi dituduhkeun anu eta ning we mah bos anu nyen cubluk. Oh, alus sip kurang jeung nyen cubluk. Kemarin yangan hong bijil nu gawena. Tenang bos lah, ieu sawah lega kieu bisa lah kurang sih diurus lah. Tenang bae. Sip lah, bagus. Ingat ini caranya. Pagawan berapa euy? Heeh.
Ini merek kalian berat teka dia di. Mana yang mana bro? Eta teh modon. Oh deh. Iya tuh. Tah gini gimana? Mas lu ada nggak ada goanan dor? Enggak satu. Cangkel nungguan di dia ya. Biasa memang lo nyolot. Gue saya kan itu meracun lah. Di payun. Mono. Di payun. Pi kenan pi, Ini kena naon? Kenderung di mana eta euy? kamari meser pi, Di saha kok? di tukang amen. Sabaraha eta sih? Siapa mulai nu kitu nu zaman terkenalnya bisa ya virusan. Ah murah pi ngan 30.000. Saya sih mulai kenderung murah-murah teuing. Cenah jeung naon? Cek mulai deui nu alus. Oh, no harga salawe jutanya pi. Salah juta sih kenderung kumaha? Paling mahal ge 80.000. Ini salah juta. Motor meureun. Pan sisana jeung meuli ninja pi. Kapan itu ninja saya 5 rusak kabeh ku sia dimodif. Uing mah jeung nu balap pi. Hayang nu leuwih mahal. Coba balap kumaha bisi paehnya. Anak hiji-hijina masih yang segala deui budak. Atulah curhat pi. Geus isuk bae ulah ayeuna mah mandi geus sore. Oh atuh pi. Tah dia yo. Video. Sok gawe aing mah istirahat heula lah. Ini sih gawe naon nyalin cuma pacul bro. Ah engke gentenan baculna. Geus aja. Gentenan aing gentenan. Matul satu tuh kok. Jadi cangkel. Terasa lah yuk. Udah bawa. Aing mah hayang nagembret macul di sawah malah suruh panggilkeun pangisingan. Duh, kumahanya? Capek ini pangisingan kudu mah kudu jero. Kabur bae di lah. Ayolah. Jelikan heula jajayu mandorna keur naon? Yuk. Kepineh, bro. Atuh kesempatan orang jeung indit yang kabur. Yang kabur. Geus kieu geus sore. Suruh ka kebon deui. Bro. Ayo kurut. Bos aing. Oh, bro. Kamar ulun keur ngaman di babitan saya teh udah. Yuk babitan deui lah. Yuk. Tak kebeling. Atuh iya ya. Belinya aya tadi di dieu kok. Tah ye. Beling ieu mah lagi. Eta mah batu belegu. Aduh. Ya balok we beling mah kurang tak pakuan nih. Ih, ya Geus pakai mantap. pacul bae dipacul. Ulah nyaah ke bisi rambetek kulitnya. Saha cenah wafit aing? Wow, itu tuh jama Bangkawara. Nor. Ya kumaha proyeknya coblok can jadi. Kan itu tuh pergawean. Mende nu gawe ieu nya ieu. Ieu mah jeung adurat sia Kan tadi mah aya bos tah nu gawe yakin. Bangkawara sia molornya. Ante bos, kan kapeureman hungkul lah. Geus sia mah suku ulah gawe deui. Sikat ku aing. Oh bos,
yang dipecatnya. Lah, jeung naon boga mandor siga sia. Gaji mah unggal bulanna 3 juta. Isuk mah malah ditaikeun padahal 4 juta. Kalinganna yang coblok teh jadi-jadi sia. Ah bos, satu bos ih. Hampura lah. Ulah dipecat abila. Ya, ngejung ini cak balik. Ampun bos. Isi curang gawe naon deui? Banyak. Naon bangunan bayu? Atuh di bangunan ulah bari ngorang lah geuleuh lah. Enak beneran itu. Ih, nanti corok ih. Ini semua suang nanyakan ka dukun lah yuk. Kek kan bisa nyahuan dukun mah orang etana non di sih. Nah, kan nanyakan ka dukun balah. Emang mana nyawa tempat dukunnya di mana? Ah, naon aing cenah nyaho dukun cabul ge nyaho. Hade, ayo tuh nama balik lagi guru. Ayo, Mandi heula. ieu pacuna kan ikeun ya. Bawa lah, pentenan. Yuk.